Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah berada di rumah kediaman supir legendaris, supir Kahot. Dia sudah malang melintang di dunia persupiran. Nah, ini dia supir Kahot. Ya, sudah sudah sangat tua tapi masih segar, cuma ya doang naon ngaranna teh lempangna doang geus doyong. Tuh, ai huntu geus eueuh kabeh, ai tanaga kuat keneh tuh, mah kuat keneh mah tuh. Waduh, ai hobina biasa main nama hobina dicukur lenang. Eta panas wae otak mikiran hutang. jadi buke babari rontok. Aduh, aja nama barang akan wae teh narerak oge. Kali-kali mah tuh ngadang iya tuh ki. Nanda batu seprit. Hah? Wah, ngarakeun ki ke nah urang ngalah dicarekan dede deui. Ki aki cenah da subasuk ka TikTok cenah. Ngarakeun urang cenah. Oh, ngerakeun urang cenah pernah ku urang sekali. Soalnya ngagorengkeun. Pan urang ngagorengkeun cenah kok non bapak aing cenah digoreng-goreng wae puguh geus nyaho goreng. Aduh goreng-goreng. Mah ngomong kitu harita ge urang. Oh, bapak aing cenah di video-videokeun cenah. Karena Hah? Hah? Oh, kerton lisung cenah eta bapak aing lu babawa tuh cenah. Oh, cenah ngerakun cenah kenya leung ai batur teh nyarahkeun eta kolot aing cenah. ini make baju warna mantep pan hari zaman. Oh, jebel loba bisulan na ieu teh aki-aki. Oh, cenah kata kolot aing cenah di kanyawan batur cenah eta aing teu bebeja cenah eta kolot aing cenah kitu. Oke. Anda cenah geus goreng cenah geus kolot kitu. Cek batur pan pajakeun ngora keneh. Nasi dedena budak keneh pan. Kabina aki-aki teh tereh-tereh teuing kan kolot teh. Ayeuna nyupir geus embung nya. Oh, mobilnya. Paureun atuh pan mere mobil lagi. Mobil kita upload da buat lain kayaknya. Nyata paur pan boga mobil ge. Kasih ngarikan naonnya di. Pan aki-aki kahiji tuh urang geus babari nolok tok. Mata geus rada siwer tetempuan teh. Jadi kete aya motor ge dihareup teh teu katempo. Iya. Mangkapan tita ka gunung loba ieu nun kabut. Heeh. Kayak gira nanjak teh nolok tok tuur. Ai jelema mah hayang nyupir wae. Geus babari hees oge ngantuk wae hawana teh. Hayam digandeng wae. Wah, geus ayam gandeng ki. Oh, waalaikumsalam. Cuek. Naon ki? Si Sele dek ieu naon deh. Nganteran hebel. Nang jalanna jalan galian. Eta Melinda. Sing tiguling doang cenah. Apa sing tiguling ki ngomong nama. Hah? Tanyakan ieu, Melinda. Kali itu ka galian taneuh. Tiguling moal ki. Moana masa eutik Bang 8 kubik. Mana? Hah? Tukang awi teh ya. Tukang awi teh Cibabar. Ke aki atun mawana luasan pan. Hebel. Daek teh. Jalanna. Eta nyokotan eta mah bagalade. Heeh. Nanjakna eta. Mun daek cenah kulian pegoh cenah kitu. Daek teh. Wala pinu. Pinu.
Tiguling. Kayaknya mau yang itu mah. Moal iya pan hampang tibang 9 ton. Hampang. Buat tapi bang awinya, untuk awi. Oh, asupna Cibabar. RT nya ada RT na eta. Heeh. RT pokoknya dek anu imanana eta di Mencil. Aki-aki mau usum panas ki di botakan atuh. Ngetek hulu. Betul hayang galondrong usum ke mah. Nah, itu mah sade ono bro. Gigit ya. Hah? Gigit baur. Power. Terus sampai jalanan. Ih, mau mabas iya ceki haji oge. Pirak mobil galade ente mabas. Mobil letik mabas. Mana daek teh? Nu jalan ci dieuna. Ka kanan eta nu ka kanan. Anu ka ieu naon dah? Kon pa ieu panimah, kalau bak ngalir. Heeh. Heeh. Monjak kalau tunjul ya. Heeh. Ate mau gitu ya. Ngidul malik deui ngetan. Sanggup teu? Punya bak angkotnya. Kala mun ti guling. Tanggung jawabna aki-aki eta naon dah? Ya wadah Nu hebal gantian. Daek teh. sampai jalanan lah. Ye. Batur pugu geus alus jalan nama pan urang kamari ka ditu. Moal ngalamun. Namun daek ke kurang diomongkeun. Kayak amun daek meureun moal neangan deui supir sejen gitu. Aku supir kahot meni siun bang moal hebal. Hah? Saling barengan. Sorangan. Ya, kayak itu bisa. Segitu tuh berikut bongkar. Hah? Nah. Jangan murah kado untuk aing. Pira aku murag. Panu bongkar mah leungeun ki. Pira aku bongkar bata ku huntu. Kumahan sih? Lumayan ki daripada ngedeng wae mah ye. Ih, panu bongkar cepek, nyupiran gocap. Kudu baradu tapi nyupir ka dinya. Batur nu ka Karawang ge bongkar bagian 30.000 ge uyuhan daek. Oh, nu bongkar. Ayam teh goblok ya. Nyaho. Nyaho huntuan atuh. Kan sukro. Mah. Mah kulo mah kale mau ke mecelaka urang meureunnan. Ani PPI. Kabina.